Geus aya nama geus eueuh ustad lokal, eueuh ustad nasional, eueuh ustad internasional, eueuh ustad konang, eueuh ustad kanang, eueuh kabeh ge sarua lah. Bener Pak? Ulah pedah nana gerhana. Udah eta mah cenah ustadna anu dina TikTok deh sarua wae lah. Cek ulah wara carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, henteu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur, mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, kori koriah, mubalig mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri, nukusim kuring dipihormat, guru waneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lemur tikawit Bapak Camat, Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanceun nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempat boga maksud nu dituju, boga maksad nu diseja. Cenah cek beja ieu terek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing hade pangaosna, mugia pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur, lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur, lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur, lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah nana gerhana nyarita kitu sabab rumasa yen kuring beda jeung batur. Di mana aya ustad merekna kieu, di mana-mana ge ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun aya ajengan sarupa kitu mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom pan ka urang mah beda karek turun tina mobil well kuat eueuh nu salamualaikum. Kunaon sababna heupan cangkangna kieu, tapi dah hakikat hirup mah aya kurung jeung kuringna. Pacamat teh eta teh kurung, da kuringna mah buah loba kasusah.
Pakades teh eta teh kurung leungit kadesna balik deui ka rakyatna matak ngalusan kurung mah sementara tak ieu ge bapa ieu teh disarung nganggeraksukan kieu ieu teh cangkang da asli nama di imahna sok urang ngaku da urang keur salat mah sarua rukuna sujudna ngan eta bubar salat sok jadi picacapekeun teh tah eta asli nu sabenerna mah tah matak nu ngaran hirup tong loba teuing ngalusan cangkang alusan mah eusi tina eta cangkang awak ibu digelis-gelis anger kudu sadar bakal ruksak wadak pake bibir sing beureum ngan kudu bareng jeung amis budi ulah wadak kandol bibir beureum aiteun haseum beungeut da batur moal ngahargaan wadakna batur moal ngahargaan lipstikna batur teh ngaragangan teh karena akhlak nu sabenerna matak bejakeun kanu haseum beungeut iraha deuk tobat tamangka cek ilmu kolot baheula nu kuring-kuringan di jero kurung naon anu kuring-kuringan di jero kurung heueuh jawaban teh sakapeung mah korong ai korong teh leutik rujit min cinit ngan pikageuleuheun dangdan setekar kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung da tetangga moal ngadeuketan kade eta korong dina ibadah teh ayana awak urang tahajud mineng duha mineng maca Quran mineng pangajian mineng muncul penyakit ria ta eta korongna dina ibadah teh matak ngalawan iblis lain ku tahajud lain ku salat tapi ku tawado nu ngaran-ngaran kahirupan manusia geura toong we manusia teh butuh tujuan lamun bapak meuli pulpen pasti keur nulis lamun nu dagang pasti hayang untung anu tani pasti hayang hasil init ke rumah sakit hayang cager tak ai ibu pangaosan hayang naon bisi hayang panggih jeung urang cek ibu pangaosan hayang menang ilmu kade pulpen dibeli keur nulis lamun geus boga ilmu keur naon da loba jelema meuli pulpen keur nulis cocok jeung fungsi pulpenna loba jelema neangan sakola hayang nepi ka boga ilmu geus garableg ilmu ngadon sombong kahirupan ku ilmuna na kudu kitu meunang ilmu weh tah keuna ceramah teh beda keprok mata kudu beres tujuanana teh lamun rakyat hayang jadi pejabat geus jadi pejabat kudu boga tujuan hayang nyaah ka rakyat ulah ai keur kampanye jigan heueuh ai geus jadi pejabat mau pohokeun rakyat teu cocok jeung fungsina geuleuh atuh da jalma teh init masantren init sakola lamun ditanya hayang menang ilmu tanya deui ai geus menang ilmu hayang naon nah geus boga ilmu teh rek ngaledek jelema bodoh narek ngahina jelema bodoh rek monis kalakuan batur rek nyalahkeun nu sejen maknya aya ilmu kitu da ilmu mah tugasna ge al ilmu nur ari ilmu teh cahaya memeh ngoncoran batur oncoran awak sorangan apan urang mah ilmu teh boro-boro ku batur ku awak sorangan ge geus ditolak kabeh ge arapal ilmu tahajud ngomong mah heueuh ngan patah pantal pelbah tahajud mah hees kabeh ge arapal ilmu infak jeung sodaqoh ngomong mah babari ngan palebah zakat jeung infak mah teuing saha berarti ilmu teh boro-boro ku batur ku awak sorangan ge geus ditolak bener matak jelema nu alus teh jelema nu bisa merangan dirina lain perang jeung batur keur naon batur diperangan ka teu ari deuk perang mah jeung awak sorangan nyaho ibu oge oncor akhirat teh ku maca Quran geuning kana HP ngagugulung 2 jam nepi ka belel ai kana yasinan 5 menit heuai nyaho ibu teh ilmu ka salaki kudu hormat geuning duit leukitik mah jeding matak nu ngaran ilmu teh di mana atuh cicingna sabenerna hakikat ilmu teh bakal bijil katempona dina 3 sok we bisi bapak ngerasa boga ilmu kuring deuk nempo ilmu bapak di mana na 3 hiji eusi hatena 2 omonganana 3 pagaweanana jelema nu boga ilmu hatena bakal bersih moal geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur moal ngewa ka sasama naha da jelema nu bersih hate mah teuleum kana awakna ngomean diri sorangan lain ngomean awak batur aduh cicing keuna ieu teh ceramah teh ulah dikira hate dah matak lamun bapak hayang lalajo jelema nu boga ilmu entong lalajo tina ceramahna da ceramah mah hampura menang latihan
tapi eusi hate hese dilatih Pak. Matak lamun urang hayang lalajo jelema ilmu hiji geura toong eusi hate, aya nu miskin dibantu, aya yatim dibela, batur teu boga imah dipanggieunkeun, ta eta ilmu dumasar hate, ngarasakeun nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, susah batur susah urang, geura tanya ka awak, lamun batur teu dahar kumaha lamun urang nu teu dahar eueuh nu melaan ku batur. Well, hiji ta eusi hate. Kedua geura toong jalma nu boga ilmu tina omongan. Omonganna teh moal nyigeung batur, moal ngarendahkeun batur, moal ngahina batur, bahkan tepung jeung jelema bodoh bakal nyaah. Naha make jeung nyaah apan sadar ilmu teh tugasna ngoncoran jelema bodoh, tapi naha kanyataan jelema pinter ngadon ngaledek nu bodoh. Nah kudu kitu garableg ilmu teh. Allah, komo lamun ilmu papaseaan, tah lieur urang mamikiranana. Ilmu teh pituduh, ilmu teh cahaya, ieu mah ilmu jeung ilmu diadu domakeun, naon bedana jeung ngadu hayam? Bener Pak? Pan ilmu teh al ilmu nur, mere cahaya ka saha? Ka batur anu poekeun. Ieu mah lain, ilmu jeung ilmu ngadon jadi alat papaseaan. Di mana sumber ilmu kudu kitu? Padahal al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun cahaya boro-boro mengoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge ku ilmu teh cantang tu bisa. Apal karena ilmu afdhalus salat fi awal waqtiha, utama salat di awal waktu, geuning salat subuh kaberangan, geuning lohor ka asaran, geuning asar ka magriban, geuning magrib ka isaan, geuning isa ka heesan. Kumaha ieu teh ilmu teh geuning teu katempo dina pagawean. Laras ieu teh Pak. Ai kolot baheula nyarti kana dalil sedekah henteu, ngarti kana dalil zakat henteu, tapi naha kolot baheula milampah sedekah jeung zakat. Lamun panen sok aya judul sirih raosan, padahal teu apaleun kana zakat, teu apaleun kana sedekah, ngan ngarasakeun perasaan batur lamun teu dahar kumaha. Tu geuning Quran teh geus cocok jeung kahirupan. Dua tah ilmu teh katempo dina omongan. Katilu ilmu bakal katempo dina pagawean. Jelema anu boga ilmu pagaweanana teh hampura bakal cicing dina angka kosong. Ari kosong teh ngarasa teu boga. Na ari urang boga naon? Ibu boga geulis, wadul, geuning ieu robah. Baheula geulis teh 30 ka handap, geus 30 ka luhur mah leungit geulis datang kieu. Matak memeh ceramah hampura ibu ulah cementil, naha sadar umur geus karolot. Budak ABG dek gumulis dek cementil wajar boga modal geulis, nini cementil hayang dicekek. Geus eueuh modal urang teh Pak matak balik deui kana nol, artina teh teu boga naon? Boga naon kuring? Kuring capetang dina ceramah heueuh dibere we ku aloka capetangan, cabut capetangna lain sasaha nana gerhana, moal matak jadi saha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Pak Kades cabut jabatanana anger Pak, rakyat teh moal ngahargaan, dan ngahargaan ayeuna teh pedah boga gelar kadesna, leungit ka kadesanana, hampura rakyat geus moal bisa ngahargaanana. Bapak Camat boga SK asup kabang ditawaran 90 juta, leungit SK-na mangga kabang teu dianggap ku bangna ge. Hanya sebatas harga diri manusia ukur dina kertas. Matak hirup sakadar disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, hoream. Nama kejeng hoream sieun teu akur jeung pagawean, hanas disebut ustad ai pagawean masean batur. Na kudu kitu ari ustad gawena. Allah. Nah, nu ngaran ustad teh warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung yu ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Majalengka aya anu bareuh kuring yakin lain tahajud, punten eta mah asam urat. Geuning urang teh ukur disebut, geuning dibawa kana gawe macan katempo batur. Heuh nyaan teh. Kade ye. Nabi ngawariskeun ilmu bageur.
bumi nabi 5 kagenep tapi nyieun masjid ku nyalira yatim katulungan nu susah kabela nu teu boga imah dipangnyieunkeun padahal nabi katempona sangsara tapi nabi mah beak hartana dipake melaan batur. Ustad mana nu ngalaman beak harta pake melaan batur? Kuring oge nanya diri Pak matak era beuki dieu minang ceramah kalah beuki beunghar matak era THT teh buktikeun we pandina ceramah mah jiga nu heueuh nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah batur teu boga imah pangyieunkeun da babari atuh hayang bukti mah tinggal naik panitia saurang punten eta ceramah karaos pisan ku hate ayeuna mah urang hukum bukti amplop moal dibikeun deuk dibagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring tong kitu berarti ilmu dibawa kana gawe saha nu sanggup mangga emutan sedangkan ilmu teh adalah pigawean matak jalma bakal ngahindar tina perdebatan ngahindar tina ngadu-ngadu ilmu nah 100% urang boga ilmu gawe macan 1% acan bener ya teh Pak pan kabeh ge arapal ilmu bismillah kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih kudu ngawujud dina bentukna ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana. Allah teh uningaeun goreng patutna bapa ku Allah mah ditutupan Allah uningaeun ka goreng patutan ibu ku Allah mah ditutupan anehna manusia Allah nu nyiptakeun urang nutupan ka gorengan manusia na ari manusia bet ngabongkar aib manusia Allah geunah ai ceramah loba nu ungeuk teh lah teuing ngarti teuing tunu mun batur salah teh hayang ngabuka-buka ai batur hayang ngabongkar nanaonan ngaragrageun darajat batur ku kasalahanana sing sadar jeung inget bapa ge manusia lamun ku Allah dibongkar kagorengan bapa cantang tu bapa boga harga nu sabenerna aduh tak iya bapak-bapak lamun dibongkar kagorenganana ku Allah mangga emutan ibu-ibu ge sarua matak di dieu tah nu ngaran Rohman Rohimna Allah teh nutupan kagorengan manusia nganungguan Allah mah tobatna manusia ayeuna urang na katempo urang sifat welas asih jeung deudeuh kadang-kadang mah bakal era make kongkorong di saat batur keur kasusahan era make gelang anu loba di saat batur teu keur kalaparan era cicing di gedong sigrong di saat batur teu boga imah era nembungkeun kadaharan anu ngeunah di saat rakyat kalaparan bari gas ge hese sing garableg ka era atuh pejabat teh aduh apan eueuh hese nu kitu teh kongkorong di edeng-edeng bari gigireun teu make malahan di beja-beja 40 gram ieu teh kumaha ceuk nu saurang teu nanya malahan masih itu teh pan balik dan nyeri hate teu boga kongkorong pan norowe cok saja jalan singku bangsat era make kongkorong di saat batur keur kasusahan era cicing di gedong sigrong di saat batur teu boga imah era nembongkeun harta banda di saat batur kata langsara sing baroga ka era dina hirup Allah kumaha ieu teh pangaosna teh karaos matak hakikat hirup teh di dinya Pak ukur disebut di luhur aya pejabat ukur disebut eta oge da disebut pejabat teh eta teh karena dicoblos rakyat tong nyoblos mah pan teu jadi naon-naon matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat pokokna mah kitu we urang mah paling ceramah kieu mah rasiko teh diulem deui paduli teuing da teu hayang-hayangan tapi pan heueuh moal mungkin jadi jelema gede tanpa aya anu leutik matak tugas jelema gede pek pikanyaah nu leutik ari harayang jadi gede tuluy mah ngan lamun teu nyaah geus gede ka nu leutik bakal gede ngaruntuhkeun jelema gede jadi laleutik matak yeuh nana gerhana ge bisa ceramah di dieu teh kunaon ku ayana jamaah matak nuhun para jamaah sajam ka hareup mesin karuat ulah yang balik nah make kuring nuhun ka jamaah cobaan anak gerhana ulem jamaah narek ngomong jeung tembok bener ya
Matak hirup teh urang gede teh karena nu leutik, matak jelema gede kudu loba nuhun ka nu leutik. Urang beunghar teh karena aya nu miskin, da moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Matak jelema beunghar kudu nyaah ka nu miskin. Lain ieu mah RW disalahkeun, camat disalahkeun, bupati disalahkeun. Coba nu baleunghar jaraka tuh bekeun ka si miskin. Moal mungkin aya dodog, moal mungkin aya rampog. Naha nu miskin kajamin hirupna ku nu baleunghar. Pan ieu mah ngadon RW jeung camat dicarekan, ai manehna pedit. Keur pacamat jeung kades mah asa ngemplong dikitukeun teh. Harga cengek mahal, Jokowi dicarekan. Tuh balik jadi presiden teh cengek mahal, melak lain nyarekan batur. Nah ari urang kana nyarekan batur teh beuki-beuki teuing hirup teh. Matak hakikat hirup adalah hate. Awak ibu digeulisan, anger bu hampura ku teri ge eleh. Teri bangke malah 1000 sakilona. Coba jelema maot bari geulis teuneun di pasar, digemok teh pasarna ge. Ku hayam wae ibu teh eleh naon perkara nu teu manfaat tina hayam. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, ti kotokna eukeur aduk, tulangna seblak tulang. Coba ibu enjing-enjing ngenog gunukeun teuneun di warung bangkrut harita keneh. Matak manfaat na manusia hampura lain ku awakna gumantung eusi hate nu sabenerna. Kajian ilmu ari hate kotor mah anger we tina ilmu ngaledek batur, ngahina batur, ngarurujit batur. Padahal ilmu ari hatena kotor mah anger, ilmu teu manfaat ngadon dipake nyalahkeun batur. Teuing ceramah kieu mah antara diulam dejeung teu baelah. Apan alqalbun malikun ai hate teh raja. Lamun nu beunghar alus hate bakal bageur, nu sangsara alus hate tumarima. Nah pan ku alus hate bisa tembus ka ditu ka alam akhirat. Jelema beunghar bakal ngadegdeg ku kabeungharanana. Nama gejang ngadegdeg apan ditanya ti mana harta dipake naon. Berat mempertanggungjawabkeun harta teh lamun malaikat nu nanya ti mana harta dipake naon. Lamun teu zakat harta bakal jadi raja wisuna. Lamun teu sodako harta nu bakal nyiksakan awakna. Nu sangsara moal ditanya harta ti mana dipake naon. Nah da teu gableng. Malaikat nanya di mana harta dipake naon, kumaha nu sangsara teu boga. Geus we. Matak sagala rupa ge boga hikmah. Jelema alus hate sangsara narima kana kasangsaraan. Imah butut tara loba pupuntenan. Punten we Pak Camat bade nganyangka mak bumi teh butut. Eta teh munafik butut-butut ge nu emak ku ngomong kitu ge da Pak Camat moal mere atuh. Ngeus tarimakeun Pak Camat dek ungah bae dek henteu mangsa bodoh. Imah-imah urang nu geunah jeung henteu cek urang kasur butut nu penting tibra. Loba spring bed tapi jelema teu tibra-tibra. Naha spring bed teh meunang nganyuk. Karek ngagoler ge isuk-isuk punten jug lieur tagihan pan. Ya. Matak hirup teh tong bebela teuing kana kahayang. Dan nu matak ngaruksak jelema mah kahayangna atuh. Imah hiji hayang 2, mobil hiji hayang 2, solusi na cek akal. Imah hiji sertifikat na kabangkeun, pake nyen imah 2 jadi 2, mobil hiji hayang 2, BPKB na kabangkeun jadi 2. Heueuh imah 2 mobil 2 ngan sirah mah jangar. Melaan naon eta? Melaan kahayang. Matak mengeus sirup mah teu kudu loba teuing bebela kana kahayang. Loba cara lon dewan pan anu teu tulus hayang teuing pan garelo geuning ayeuna teh. Di jalan teh kitu we baligo manehna coblos bari geus engeusan. Sing teh kunaon si itu ari abdi desok hayang nurutan turun tina mobil miluan coblos. Nah ada ditewak pan ku dokter jiwa deuk disuntik harita teh. Sing teh abdi mah damang. Nah cenah pipilueun nurutan cing sogan. Kunaon Pak teu jadi nepi ka stres ku hayang. Kartos matak hirup bener cekolot tong cicing dina kahayang tong nolak dina kamung. Nah nana gerhana hayang jadi penceramah mung geuning eta jadi pan teu nolak. Cicing urang diajar lieur jadi hirupna ulah cicing dina hayang urang nolak dina mung. Jadi saujratna we gumantung pamerekna bi kudrotillah ku izin Allah we.
mata kuring jadi penceramah mung bapak geuning eta jadi heupan teu nolak mung jadi teu hayang teu mung ai teu hayang mah dina teu jadi bae dina jadina ge keun bae we berarti kuring teh aya nu ngatur matak hirup jelema nu alus tong sok milu kana pengaturan Allah dah hirup geus aya nu ngatur teh ibu maluk teu riweuh lamun ngitur awak sorangan riweuh bulu panon geus alus krok ganti ku patlot pan riweuh balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji cicing tong kabaeud bulu panon geus hade lik-lik kaluhur pan ngari riweuh teh nepi ka nempok kuring teh kiceup balik ti dieu gelebug angin nilap duanana atuh ti kusru kakara ya Allah lain Allah dudut geura sok bulu panon jadi eueuh deui konsep hirup tenang narimakeun deuk dibere sangsara bae Gusti rek dibere beunghar abdi moal nolak Gusti ngan sing kuat we dina kabeungharan dibere kasangsaraan sing kuat dina kasangsaraan hirup bakal jongjong lamun nu sangsara goreng hate panasan batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu datina lajada ladang COD anu jam 8 geuning sok dianterkeun ku ojol paket warna teh koneng teh geuning apal tuh kiranya urang tempoan ngeus hirup mah ieu tah hate mangka jelema anu alus hatena nu bersih hatena geus teu hayang lalajo kasalahan batur geus teu hayang nempok kagorengan batur geus teu hayang naha ieu teh pelajaran ti Allah batur salah kade isuk jageuning geto urang nu salah bener tuh Pak budak batur baong pelajaran keur ibu supaya ibu hati-hati keur budak ibu ieu mau budak batur baong dibibirang ka baongan anak teu sadar ibu ge boga budak bisa jadi batur eureun budak ibu lebih hancur kumaha cek batur lebok ngaji diri mariksa awak matak ulah jauh tina wujud ulah anggang tina badan cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana tah awak urang teh jeung saha sebenarnya da jawaban Quran mah innallaha ma'ana saestuna hirup teh kudu bareng jeung Allah da rata-rata mah hirup urang lain jeung Allah jeung nafsu ieu pangajian nah jeung Allah teu yakin isuk we ayakeun deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan seperti ayeuna oh berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok oh eta Allah teh geuning nana gerhana ceramahna jeung Allah nyao ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal ta ibu teh lain jeung Allah jeung suudon ibu ieu mah kumaha jamaah teh hatena kuat kararieu jadi lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy teh datang geus jawaban bapak berarti nana gerhana ceramahna lain jeung Allah jeung naon jeung duit mata kuring mah leuwih hade teu dibayar ngarap pahala menang daripada duit menang pahala lapur ream genah teh tadi kupingkeun cek bapak teh genah euy senang ke 2 tahun ka hareup urang ulem deui tong dibayar geus pinuh Pak geus pinuh apan konsep hirup tauhid mah la ilaha illallah gerasa apalkeun ku bapak la ilaha illallah da jero atuh la ilaha illallah eueuh pangeran angin Allah la ilaha illallah eueuh sifat nu halus iwal sifat Allah la ilaha illallah eueuh kahayang nu hade iwal kahayang Allah la ilaha illallah eueuh keputusan nu terbaik iwal ti keputusan Allah tah urang mah sok maksakeun maneh hirup sangsara hayang beunghar meunang nganyuk heueuh beunghar ngan jangar hulu matak naon lamun narimakeun majarkeun sehat tina dahareun atuh sumber gizi opat sehat 5 sempurna kagenep kudu aya cuci mulut apal beureum apal hejo ai hutang gede mah pan stroke geuning coba nu sangsara alah borora opat sehat 5 sempurna opat sehat 5 seubeuh genep teurab eueuh cuci mulutan nu sangsara mah geuning jarag-jag nu beunghar mah udud geus eureun coba nu miskin ududna ge bakona ge bako mah jalengka disisig ongkoh diteleg ongkoh teu batuk-batuk acan nu beunghar mah riren ngarokok da sieun ku paru-paru nepi ka sieun eta ku paru-paru nah anu sangsara eueuh ka keung
malahan bapak camat ngagolekeun rokok nu sangsara pisan pan wani nyokotna teh ludes tinggal sabatang gitu teh. Jadi nu kudu ku urang di teangan teh katenangan hirup lain harta. Teu saeutik jelema boga harta jongjon hirupna. Teu saeutik jelema sangsara mata krungsing hirupna. Sabab hukum duniawi mah loba duit loba bubutuh, eueuh duit eueuh pangabutuh. Talung mana sok Pak? Talung loba duit loba bubutuh, keur naon loba duit loba bubutuh, ukur ngitung wungkul, mending teu boga duit tapi eueuh pangabutuh. Tibra sare teh, naha eueuh perkara bakal dihitung. Kahartos maksud guring. Matak tong hirup dina hayang, tong cicing dina embung. Bi kudratillah kahirupan mah kumaha Gusti Allah. Nana gerhana ge rek jadi penceramah pek henteu kajeun, deuk payu ceramah pek dina henteu bae, deuk aya nu ngulem silahkan eueuh sabodo. Naha cak-cak ge cicing reungit hiber geuning lintuh eta cak-cak. Daripada jelema loba kahayang ai kamampuan eueuh lieur. Leres ya? Matak geus hirup hayang tenang mah la ilaha illallah. Eueuh sifat nu alus iwal sifat Allah. Yo urang bawa kana awak bapa, ari bapa hirup jeung saha, kuring hirup jeung saha. Sedengkeun ceuk ilmu kolot baheula moal jauh tina wujud entong neang anu anggang cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana. Nah hate aya Allah, jawabanana innallaha ma'ana. Tah urang mah lain jeung Allah, kadang-kadang mah jeung nafsu. Jelema boga harta nafsuna ria. Jelema boga gedong nafsuna pamer. Jelema boga kongkorong leumpang ge dongko hayang katempo ban wayah kieu teh hareudang cenah hareudang hayang maledog ku mik. Jelema boga geulang teh dieu nepi ka dieu gigi brig hayu ngaos ieu abdi mah dipengker meni rujit eta mah geuleuh atuh da. Jelema boga ilmu kagoda ku ilmuna sombong ku kailmuanana eueuh tawado hirupna teh. Jelema daek digoda ku daekna asa aing pang daekna. Jelema bisa digoda ku bisana asa aing pang bisana. Dipikir-pikir hirup teh jeung godaan geuning. Ibu rumah tangga lamun bareng jeung Allah da moal cerai moal. Lamun di dieu aya rana ngora-ngora budak korban bari dua cerai ongkoh eta teh ulah nuding Allah. Tuding hate ibu. Nyarekan ka salaki lakak dasar pohoe ka Allah mah manya ka salaki si bagongnya puguh salaki amakeun kumajek salaki lamun kuring bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna kumajek anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu meureun sajang ragrag talak geus ragrag talak kakara ya Allah. Nah Allah dituding hirup bareng jeung Allah moal mungkin terjadi perceraian. Nah ibu amak ka salaki wirid we pan ai ciri jelema jeung Allah mah teu boleh wirid panon peureum bibir ge cicing tapi hate mah dikir. Kahartos Pak bapak tuang Allah Allah nah hate mah pan teu katempo ku batur da hate urusan dikir bener ya. Tah ibu pasea jeung salaki dikir pek we ari amak maka salaki omongkeun dikir ku bibir amak ka salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pan salaki teh jadi nyampeurkeun bari maca ayat kursi teh gebroe duit 2,5 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim. Duit menang rumah tangga teu lapur budak teh jadi korban. Tah fungsina hirup jeung Allah teh eta kan bapak-bapak urang uji hayang naon hirupna jeung Allah lain. Bapak rek indit ka sawah pamajikan ngadon sare sangucan aya cai can aya amak teu Pak. Bapak teh geus siap pacul geus disiapkeun sapatu geus sayogi deuk indit pisan lapar ditempo boboko kosong leos ka kamar nyang kere we eta pamajikan leos cai eueuh amak teu Pak. Oke ku amakna bapak nah pamajikan hudang ku amakna bapak nah sangu juga aya ku amak bapak nah cai juga nyamperkeun nah naonan atuh amak hayu urang diajar mikir justru ku amakna bapak pantau jadi rujad dibalangkeun pamajikan lak-lak dasar dicarekan leos ka sawah berenget Pak. Tanya aku babaturan kunaon mana jeung nu amak pamajikan euy molor wae kumaha ceuk babaturan ganti pamajikan kitu mah setan datang judul dek beger teh
coba lamun barang jeung Allah asup grasok rasa bapak ka pamajikan kunaon pamajikan sare buah-buah aya nu karasa cabak tarangna geuning panas cium keningna geus dicium kening tong bobokok kosong keun bae cai eueuh keun bae mah bapak angkat ka kebon nama kejengkeun bae hate jeung nyantel ka warung meuli we atuh urang 10 nog asin 10 ongkek di sawah kita kamerkaan teu kudu amun ka pamajikan warung loba duit aya balik macul pamajikan panjug hahampuraan bapak naha punten tadi ka kebon mekal henteu mah ngan bapak gerek minta hampura naha kusabab teu mekal bapak jajan di warung silih penta hampura da calage rumah tangganya aya eueuh lalaki nu kitu make jeung Allah tah teuing Pak Camat kataekan moal ilmu eta gitu Pak Camat ning timbah teh cek sekcam Pak Camat kenapa rada berenget gitu pemajikan tuh hudang-hudang ningang sekcam cunihin tuh ngeus gentos urang neangan sekdes di 10 desa ulah gitu hirup memeningge bareng jeung Gusti otak ieu teh kuring teh keur perang antara jeung Allah tawa jeung nafsu lamun cek nafsu kuring ceramah kieu dieu leng menang duit Pak cek nafsu tapi barang jeung Allah mah pan ulah ngiblat kana duit matak abdi mah rek diberepek henteu ge pan geus arudunan dikeun atuh mah nya geus udunan tamu dibikeun henteu engke dicuriga ku rakyat talamun tahun hareup bae tong udunan ulem deui kuring peungan hampura geus pinuh perang Pak Camat abdi teh jeung hate sorangan dibalik innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang kadang-kadang diri teh bareng jeung nafsu jeung tujuan lain jeung Allah asli Pak mangga we eta mah anak bapak masing-masing bertanya lah padahal mah deuk diasongan ku Allah teh 3 pahala teh kuring mawa mobil make bensin berarti sedekah harta 2 kuring teu nerangkeun ilmu meureun saeutik-eutikeun ge nya panya susuganan jadi ilmu tuh sodakoh ilmu 3 silaturahmi nu teu weuh jadi wabuh nu teu apal jadi apal pan tadi ge beletuk pan ngararomong cenah ulah lajo wae dina TV cenah dina kieuna sarua cenah gantengna nya heueuh da aing keneh atuh 3 eta pahala teh sodakoh harta ku bensin mobil sodakoh ilmu ku nerangkeun tah sodakoh silaturahmi jadi 3 pahala lamun teu dibayar kumaha tuh lamun dibayar tah nu 3 leungit duit menang kira-kira we ieu mah kira-kira ieu beungeut kieu deuk milih pahala milih duit nuhun tak ieu ladang kesepakatan bersama dah hate abdi mah deuk milih pahala ngan kusabab ieu masa dina musyawarah muslembang lamun di desa pahala duit cek umum duit jadi pahala tujuan abdi duit mah pamere bapak nuhun ngemplong Pak Camat jadi 2 nana beunang dari hari teh rewas lamun kabeh nyebutkeun pahala wah geus hese judul nuhunnya nuhun pisan usulan eta mah Pak Kades lain salah abdi ACC keputusan jadi abdi teh meureun pahala menang duit menang aduh jeung bareng jeung Allah menepi ka sugemmanya coba lamun bareng jeung dunya akhirat potong lamun hirup bareng jeung akhirat dunya namperkeun akhirat beunang tah hirup sampurna teh di dinya matak tujuan mah la ilaha illallah sifat nu alus iwal sifat Allah ai sifat Allah al-Ghaffar maha pengampun matak ulah monis ka jelema ahli maksiat bakal pinarakaeun da kumaha pengampun Allah bisa beak dosana jeung ulah monis jalma ahli ibadah bakal pika surgaeun naha ku kabencina Allah ahli ibadah sekalipun bisa jadi cilaka ku ibadahna iblis ahli ibadah ahli tahajud ahli duha ahli Quran liarah atuh digogo sok di dia aing ngahaja di dinya teh ngarah ceuli urang teu ganeng eta deukeut jebrod kana ceuli bae atuh bae paling balik ti dia rada budeg geureunan demi saha demi ibu tah aduh ampun anyao
mundur sok lain jamaah di dia mah kuat wani ngatur ustad hampura akan baik lah akan baik teu kudu riweuh. Allah teh boga sifat Al-Ghafar maha pengampun. Sadora-kodora kana bapak sabejar-bejarna ibu anger tubuh ilallah taubatan nasuha nalika manusia daek tobat ku Allah dipupus sakabeh dosana nu aya adalah alusna sanajan sakarat sanajan eukeur nyawa dina tungtung ti korona. Coba manusia mun geus nyalahkeun batur teh yai saumur-umur dia anggap salah leres Pak. Tah lamun ibu kasifatan ku sifat Allah Al-Ghafar maha pengampun nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa nu ngaledek nu ngahina boro-boro si itu datang ka imah dina henteu keun bae hampuraeun. Tah matak jelema nu alus teh nu sok ngahampura ka jelema nu gede dosa ka awak urang. Berarti urang kasifatan ku Al-Ghafar innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifatnya kudu sifat Allah. Ngan ari Allah make maha ari urang mah eueuh. Lamun Allah boga sifat Rahman Rahim maha Rahim maha welas maha asih manusia mah eueuh maha madanu Allah tak urang mah kudu nyaah jeung asih bari dituna mikir deudeuh. Satiap jelema nu nyaah asih boro-boro kepada manusia anjing budug di jarian lapar pasti bakal dibere dahar teuleum awakna ka jero anjing wah tiri ieu anjing lapareun tuh ieu mah pan anjing cager ge di baledog jeung di prosprit bener ya teh telem ka ditu kadang-kadang urang teh mangut ke anjing nah mi guru rada lieur bapak lamun kuring nyebutkeun mi guru ka anjing da loba jelema jeung molotot atuh rada gelo jelema teh cicing heula can ngarti mah tong ka amek mata kuring mah panggih jeung anjing punten cinta pun guru nah da rasikonna teh ku salemur dianggap nu gelo Pak. Cing teh nah ibu nyebut nu gelo maknya guruna anjing kali-kali mau urang guru ka anjing bahasa anjing bawa dina bahasa kitab Bulughul Maram jilidna jilid kahiji hadisna nomor kahiji bab naon bab toharoh sanajis-najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Kakara ungek nu molotot jadi tetulusnya tuh kan bios tisu cai 2 gelas diinum kabeh ngerebak beteung ku sok beda derajat wae ka ustad aduh 2 gelas tadi mah Pak Camat kosong ieu meja teh da jadi meureunan antara camat jeung ustad teh du darajat teh meureun luhur ustad meureun nya tisu kesang seutik tisu nyampak bener talung jadi ustad daripada jadi kades teh geuning tuh eueuh sifat anu alus iwal sifat Allah eueuh keputusan terbaik iwal keputusan Gusti neng bisi ieu mah neng putus jeung kabogoh tong leweh tong jebleh tarimakeun bi kudratillah ku izin Allah ku kudrat Allah bisa jadi ieu teh keputusan Allah nu terbaik bisa jadi neng putus jeung kabogoh bakal dianterkeun deui ku Allah nu leuwih bogoh ka diri neng leungit kabogoh neng nu datangna gerhana pan meureun moal ngerakeun mitoha ari kieu mah Pak Kades eueuh nu milih bisa jadi terbaik apa nu ngaran hirup mah lamun aya 4 calon kades nu jadi hiji nu tilu teu jadi matak bisa jadi anu terbaik teh nu teu jadi mangga ku bapak tagih kanu teu jadi kades maneh teh basa keur kampanye boga janji ti anu pikajet kumaha cek ibu cek itu apan keok teu tulus nepi ka eueuh hisaban eta kanu eleh coba nu jadi nu jadi tagih janjina basa keur kampanye boga janji ti anu pikajet lamun sulaya karena janjina menang cek rakyat tapi eleh cek Allah lamun bisa nedunan janjina menang cek rakyat menang cek Allah matak talung nu eleh hisaban ukur di dunia wungkul mana Pak Kades teh teu ka dieu untung atuh ya oh aya wakilna rupina nya jadi ustad maruk teu berat teh talung kana teu jadi naon hisaban kanu terjadi sok coba anu jadi boro-boro ku Allah ku manusia we dihisab itu ustad teh bener kitu ngomong teh kudu bager geuning pedit tuh dihisab ku jelema ge
mata hirup mah geus we kabehana ge kudrotna Gusti. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot tarimakeun. Nah terbaik keputusan Allah mah beunghar kasep na maruk bakal jongjon kana hate ibu moal init-initan sok sieun dicapluk batur WA na dipariksaan sieun bebe-bebeban jeung batur lamun balik telat jamotrot jeung jeding ongkoh ti mana cek salah kita geus usaha make jeung ti mana na telat balik bituban deh alasan sia mah da kanu kasep mah coba nu petot dek balik heung teu kajeun WA na osok dipariksa tara dek bager ge jugwe nah percaya boga salaki petot mau moal payu. Inilah keputusan terbaik Allah matak nah hirup mah jeung kudu ngabanding-banding milik urang jeung batur teu kudu riweuh hirup da kabeh ge hirup mah aya tung. Ibu dihina batur rek batur dicaci batur aya tungtungna di mana tungtungna geus nyerieun huntu si itu eureun. Bapak ngamek wae ka salaki tujang tajong tujah teh tenang ibu engke ge aya tungtungna di mana eureunna geus pengkor geus lempang kieu tah aduh kakara eureun tinggal bikeun bujur ibu kop kitu rek dijebrod. Insyaallah salaki teh kana jebleh aduh ieu teh doraka ti maneh tinggal kieu we ibu bisi nyeri hate mah lebok tinggal kitu. Mata keputusan Allah mere panyakit keur ngareureuhkeun jelema tina doraka mata lamun jelema doraka wae tah engke Allah nurunkeun mangrebu-rebu panyakit baheula eueuh panyakit pan ayeuna mah pabalata kolot baheula mah eueuh paru-paru acan calager we bari ududna ge bako geuning nu ayeuna mah paru-paru teh terbesar Indonesia teh panyakit teh leres peringatan Allah baheula aya gempa jarang. Nah hari ayeuna asa mineng kunaon eta lain bencana alam lain da alam moal bisa mere bencana moal Pak naon atuh nu ngakibatkeun bencana alam loba budak nu nganyeuhatekeun kolotna nepi ka aras ingeung cai deuk bahe langit deuk bitu gunung deuk ngebeledug nepi ka angin oge siap lilimungan deuk ngutuk ka eta manusia naon sababna jasa kolot ukur dibalikeun ku kanjerian hate weh tah toong ku Pak Camat jeung ku Pak Kades ayeuna anak urang beula mah urang-urang paling sieun pan ku curug kolot teh pan ayeuna mah ya dikieukeun teh kalakana naonan ari bapak kitu beula mah urang-urang heuh urang-urang gitu Pak da abdi usia 40 tahun ngalaman hoream barang dahar lamun kolot can barang dahar naha ngaragangan beuteung kolot pan ayeuna mah boboko be aku anak bener ya teh tuh paingan baheula disebut pakudunya atuh anak teh naha aralus ka kolot pan ayeuna mah loba nu garoreng ka kolot boro-boro mah dititah ngapalkeun titah maca Quran titah salat dititah mani ge hararese bari keur dirina teh heueuh ibu dibaudan ku indung 2 poe da acuhna eta budak urang coba dibaudan ku kabogohna kuat atuh maafin aku meni rujit sia eta mah indung nama baut Pak sugan lemek sugan nyarek acuh we aya budak minta hampura ka kolot jarang nah ari kabogoh ngabaudan kuat jiga nu harareueuh maafin aku iya aku salah geuleuh aing mah bari jasa kolot lebih gede batan bejasa kabogoh justru kabogoh mah ngarerepot disaragaman ku kolot diongkosan ku kolot disakolakeun ku kolot dianter ku kolot nah ai kabogoh gablek jasa naon keneng keheul atuh da bener Bu dan bahayanya diomongkeun loba budak ABG di dia paling baralik cara kedeung deui sudi aing mah kasindiran mantong teu bae kayak itu kabogoh boga jasa naon ka neng geus sok sing sadar ka neng saragam ti kolot bekal ti kolot sepatu ti kolot buku ti kolot dianterkeun ku kolot biaya ti kolot nah hari baudan ku kolot kuat acu ai ku kabogoh kuat garusingsa teu sare sapeuting lebayana Gusti ya Allah amit-amit bari kabogoh menaon jasana pirage nanya kamu udah makan belum dijawab kamu perhatian banget sama aku kirim beas Udin kirim beas dadah harta lain ku cinta aku beas peting-peting ditanya kamu udah tidur belum cek urang main logika mata ngabalas ge acan nah cinta jadi boloho
Init-initan mau motor butut beberek-bekan, baheula mah nangkep we, cur hujan mogok dorong kuduaan nyebutna iindiaan. Coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut pan harita keneh ngagajeleng tina motor dijejak motorna ganti cek aing oge atuh. Heeh ibu. Init apel. Cek kabogona enggak ada teh manis, ada juga enteh, biarlah teh aja, kan manisnya kamu. Ku ngarayuna aral apa sama kabogona teu mawa duit kumaha budak awewe tampil jadi solusi bade ngareukeut nyata teh teu nyanak acis terus tinggalin bios nu neng heula si waradul sia moli rokok bade sareng kopina nya bios cecet neng heula moli kopi ninyuh tilu balikan korek opat balikan ngesang lu atlet sekabogona ridho di piwarang ku AA kumaha ngejawabna ridho banget. Coba nu geus kolot kieu ibu dititah opat balikan ka warung di jalan we geus mah cobrot rada gelo salaki teh belana ngajajah hungkul ka aing teh bari duit nu kamari ge teh digantian nya bo tah darengekeun si teh keneng ulah kagoda ku bibir lalaki inungna deui sarwana. Alhamdulillah pun anak menuju di Pangandaran samingon raneuh lain alhamdulillah peperihun cenah ku urang tara dibawa bareto da jelema sangsara ayeuna geus boga kabogo dicecanak 2 minggu di Pangandaran astagfirullah nyebutkeun alhamdulillah eta musibah geus kieu mah ibu nu jangar mata ulah coba-coba budak diinjem ku lalaki dibikeun lamun can aya janur kuning komo wali can datang lebe can nyatetkeun montong dibikeun ibu sadeo tuh dah bener ya ini kumaha tuh can ngajak ulina ustad nana sarua urang ge da jelema aya nafsuan nya Pak bapak ge mau motor pan di sisi jalan aya awewe kahandap seksi kolor pondok kaluhur you can see buuk di beureman da anger teh lalaki mah BN beuki neula hayang we tetep kajian huis geus cetuk kanu kitu mah barang bagus nyebutna ge padahal cek agama mah teh wayahna ulah ditempo berarti kudu peureum aya peureum rasiko tabrakan hari beunta rasiko doraka tak awak teh keur perang antara doraka jeung tabrakan jadi milih mana si negara tengah we peureum beunta. Matak ternyata nu ngaran ilmu teh Pak pabalatak ieu cau koneng saha nu ngonengan ieu cau amis saha nu ngamisan jeung saha nu boga amis saha nu boga amis letah meureun cobaan we asupkeun kana ceuli teu karasa amisna atuh baur tuh ieu rambutan geura sok saha ieu anu ngasupkeun sikina ka jero dipikir-pikir kukuring Allah teh bener maha agung nada Pak ya ge bapak kumisan janggotan eta teh keagungan Allah coba ibu eueuh kumis eueuh janggot matak lamun bapak baeud kudu era ku kumis aya kumis badag baeud da jiga lele useupeun atuh lamun ibu deuk baeud ge wajar kumis eueuh janggot eueuh baeud pan jiga jeruk deuk bitu tapi lamun bapak kumis panjang jenggot panjang baeud cobaan geus sok masang kaca hek baeud bapak teh amit-amit Gusti matak lalaki mah 80% dibere kaunggulan naon akal matak cekolot baheula lalaki kudu ngakal ngarah pamajikan ngakeul lalaki kudu ngarah pamajikan ngarih tak tugas bapak mah mikir we tuluy nalika pamajikan baeud pikir lain dihoak pamajikan baeud dihoak nyegag kunaon maneh baeud ku sia tuh nu baeud mah tong ditanya anggur bapak mikir aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan kosong beas meujeun pamajikan baeud geura toong poe Senen eueuh keur setoran pan kitu geuning anu limaan ngariung geuning bikeun ka kajeng KTP aku bersumpah dan berjanji lamun tina opatan teu kabayar hiji tanggung renteng kudu tiluan naon eta si emo lang kana sirah teh melaan naon dari ibu kikituan da melaan kahayang lain melaan pangabutuh matak susah teh saneng-neng teh nya da hayang tuluy aduh bae da abdi yakin ngomong kitu di dieu mah eueuh bang eta eueuh meureun
dah nyebut lagi arisan tuh toong padaringan kosong biasna meujeul pemajikan baeud toong lipstik geus dicokelan ku bilik kuatrametek tungtungna toong wedak geus dekok tengahna bapak langsung tampil boga solusi gek diuk gigireun di jelema anu keur baeud cabut duit 2,5 juta mah tong baeud wae tak acis 2,5 juta nu keur baeud diberi duit langsung nangkep lain tak tadi malahan 6,7 bapak disarung geus dicekelan hayu ah sana 2,5 juta lur. Jadi lalaki mah kudu pinter neangan solusi matak cek bahasa kolot lalaki mah panjang lengkah ibu-ibu mah ponok eta maksudnya teh ponok pemikiran ai bapak mah panjang pemikiran coba ibu-ibu mun pasea dikit-dikit janda talung radanaan wadul coba bapak panjang pemikiran ulah mah ulah nepi ka kitu budak bisa jadi korban dah paduli we awe ponok pemikiran teh matak bapak kudu jadi pembimbing nu bener da ieu bapak-bapak sagagah-gagahna Pak Camat angar ku pemajikan mah keung nu mana Pak Camat teh apal oh ampunten Pak Camatnya asli Pak Camat gagah gaya hareupeun rakyat pidato oh blok punten WA kapangih BBBB ada jeung batur mah ceuli di kieu ge moal sekali-kali deui teuing bapak-bapak sami gitu eta kitu bebengok maneh ustad nya sarua we matak abdi mah balik ti dieu pupusan heula WA teh da sieun tawa ganti ngaran mun lilis getos ku Udin hiji waktu pemajikan keluar nyok kota HP Pak cenah itu Udin nelpon kuat gebog teh Pak nah pan lilis jerona cicing tong diturutan aduh ampun nah habet gitu pan ibu-ibu mah ku Allah dihargaan umaha indung kakara bapak jadi orang mah wayang namanya ngelehan ngan hiji Pak penyakit ibu tara bisa ngahargaan karena kehadean jadi salaki imah pageuh baju teh daar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos pamere saha eta salaki heraos sakali bapak nyieun kalakuan goreng gedong teu dianggap kongkorong teu dianggap kanyaah ge teu dianggap padahal sakali nyieun kagorenganana jadi hareupeun ibu mah 1000 kaalusan leungit ku hiji kahadean leungit ku hiji kagorengan tapi hareupeun Allah mah tibalik 1000 kagorengan leungit ku hiji kaalusan matak ngeus rumah tangga ulah karena si eta kudu karena Allah wah kahartos ya jadi kumaha tuh ngareupan pamajikan nu kitu bawel bae Pak alus ge bukan nu bawel daripada nu pego lamun boga salaki bawel teu kudu boga radio teu kudu boga TV bawa we jual cabak we si eta wah leuwih ti film Korea atuh ramena ge eta teh ngaranna hikmah jadi cai jadi nu ngaran hikmah teh hasil matak jawaban hirup innallaha ma'ana jelema nu alus teh nu bareng jeung Gusti urang sodakoh nah jeung Allah teuing boal jeung ria barang bere kata tangga kudu we dipoto cepret foto cantumkeun di Facebook alhamdulillah kadang teu santunan bari nu miskin nararagog pan eta teh harta leungit amal lain pan rugi kahartos tamatak di dieu neme aya santunan sing jadi ibadah kan ieu teh kudu era santunan satahun sakali nah ibu dak yatim hirupna satahun sakali gitu cing atuh lamun jiga nabi panggih jeung budak yatim cek nabi teh anjeun yatim nya ka mana indung maot ka mana bapak maot kumaha cek nabi daek boga bapak kantenan saha atuh bapak kuring teh ayeuna teh Muhammad ngaranna langsung di aku anak eta budak yatim piatu harga dirina naik budak yatim naha teu dicaci teu dimaki teu dibuli naha di belakangna aya bapak angkat wastana Nabi Muhammad meungpeung di dieu aya Pak Camat nurutan geus Pak Camat jiga nabi mun aya budak yatim 30 cek Pak Camat ku abdi 10 sakolakeun ku Pak Camat biayaan ku Pak Camat saragaman ku Pak Camat budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek naha di tukangna aya camat Pak nah teu keprok piraku bapak camat geus kitu kades cicing cek kades teh urang geodok moal eleh ku camat
biayaan budak 10 ku kades, biayaan ku kades, saragaman ku kades, Idul Fitri di bajuan ku kades, tungtun ku kades. Aku ieu budak yatim teh anak kades, budak yatim moal dibuli moal dihina, bapak angkatna seorang kades. Tak ustad ulah cicing wae, manya camat bisa, kades bisa, cek ustad abdi ge odok saberiji 10 dor sakolakeun ku ustadna, biayaan ku ustadna, budak yatim moal dibuli moal dihina, bapak angkatna seorang ustad. Jongjon jadi budak yatim lamun loba nu nanggung jawab, loleh kuring odok saberiji 50, nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas 200 oge atuh. Budak yatim moal dibuli moal dihina, bapak angkatna seorang nana gerhana. Pan kabita cek hadis Nabi engke di akhirat jelema nu deukeut jeung kami ibarat curug jeung jajangkung, saha ya Rasul? Jelema nu mika nyaah ka budak yatim. Bener Pak? Dalil eta kabeh ge nyaho, kabeh ngalalarti ilaha deuk ngalakukeunana atuh. Aduh geuleuh euy. Heeh nya Pak. Mata geus hirup mah urang teh lemah, kurang bodoh urang, pinter ilmu bodoh migawe saha urang. Heuh bener teh Pak, urang teh pan pinter ilmu mah ngan bodoh dina migawe. Matak cek jalma nu hade leuwih pinter ilmuna bakal ngarasa bodoh hirupna. Naha da tujuan ilmu adalah digawe. Pan urang mah rapal ilmu, pan pagawean mah acan. Bener. Da moal loba nungtut batur hirup teh atuh boga ilmu moal. Aya nu bodoh atoh, aya nu sangsara atoh, aya nu miskin atoh. Nah atoh tugas urang, Gusti abdi meunang kasayan ti salira, naon kahadeanana itu jalma aya nu teu boga imah dar pangyieunkeun tuh jadi kahadean di akhirat. Keur saha? Keur jelema nu migawe kahadean. Lamun ilmu geus nepi ka dinya moal aya jelema pedit, tah aya na Bang Emok, saha nu salah? Dan nu salah teh ustadna teh. Allah asa dibela. Pan ibu teh datang ka ustad, Pak Ustad nana kulan mak teh gaduh bayareun budak sakola luhurna 1 juta handapna 500, ai kuring teh pan usaha unggal peuting bebeunangan kumaha ngomongna teu aya ibu hampura. Lol ka camat, cek camat teu gaduh, cek Pak Camat leos ka kades, cek kades sarua, leos ka RT teu boga, leos ka jamaah nu sok pengajian, cek jamaah teh abdi ge sami. Heuh berarti urang teh paradit kabeh. Eueuh deui nu bager iwati budak anu make saragam kaluhur bodas ka handap hideung, mawa kantong geuning warna hideung, mau motor beat kana jalan-jalan, kana ganggang geuning tuluy ngariung limaan. Nyieun perjanjian, gebro weh. Jadi bang nu bager teh bang eta. Nararangtung geuning aku bersumpah dan berjanji lamun tina 5 hiji teu kabayar, nu 4 kudu tanggung renteng. Nah hanana gerhana apa? Pernah ngeclok kasih eta. Jadi urang teh keur nyingareupan solusi mah keukeuh Pak. Islam kudu asup kana hate, mun cek Islam kudu zakat hayu pigawe. Moal mungkin aya Bang Emok lamun nu sangsara kajamin kudu baleunghar. Bener ngan sabalik nu sangsara atuh tong hayang-hayang teuing anu kitu patuh tadi. Nah lieur sirah, nah rada baeud, oh kasinir lain kudu kasinir kudu maik mikir teh. Kalau atuh dah benar patak yuk urang kosong hate yuk, urang kosong hate jelema barang dahar teh kunaon ku kosong beteung da geus dieusian mah dahar deui ngaran ongkek. Matak hirup kudu kosong dina hate. Urang teh geuning teu boga naon, lamun jelema teu boga naon-naon sagala rupa bakal jadi ilmu. Sagala rupa teh bakal jadi ilmu ibu lamun jelema bener-bener teu boga naon-naon. Sagala rupa teh Pak bakal jadi ilmu, nu salah jadi ilmu, nu bener jadi ilmu, taneuh jadi ilmu, cai jadi ilmu, angin jadi ilmu. Da bapak teh ulah sieun ku angin gede, nu kudu sieun mah ku angin leutik. Lamun poe isuk aya angin peuting beliung bapak salamet, nah tinggal pindah we ka lemur kuring ka Pangalengan ka Cimaung, pindah ka ditu deuk ngungsi gitu samingweun. Nah di dieu aya angin peuting beliung, salamet bapak salamet, tapi jelema moal salamet ku angin leutik. Ieu buktina dahar atos ngaleut atos gek diuk ngupingkeun dongeng saloyong angin leutik itu nu tukang nunutan. Ku angin naon eta nunutan? Ku angin gede ku angin leutik tuh ku angin leutik.
naon eta angin nu leutik nu aya dina diri dosa manusia anu hese dikedalkeun ngaranna sir ayana dina hate tah dosa nu panggedegan teh nu aya dina hate lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mah hese dikobet diuk ngareneng dahar bareng udud bareng disatukangeun ngomongkeun urang tah eta musuh di jero selimut anu kitu patut nya diuk bareng, dahar bareng, musyawarah bareng, tapi isuk jadi kagorengan berarti awakna bareng, hate anu teu bareng. Poe ayeuna teh umat Islam teh leungit kasaragaman, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, tapi nah bet pasea berarti aya hate nu teu sarua. Leres? Udah eta atuh ustad nembarareda bae. Nu jadi NU tuluikeun, nu jadi Persis pek bae, nu jadi Muhammadiyah silahkan, nu jadi jamaah tabligh tuluikeun. Teu kudu urang lalajo ibadah batur, sabab batur eukeur kade urang anu acan. Dina salat aya utek-utek, aya jeceng, aya nu asyhadu langsung hepek we, teu kudu silih geunggeureurkeun. Nu atahiyat boga pamanggihna, anu utek-utek boga pamanggihna, nu jeceng boga pamanggihna, nu asyhadu alla kakara dijecengkeun boga pamanggihna, tanu kudu dicekek mah tiluan kudu sepakat, nu kaopat anu meureup dina atahiyat tah eta mah cekek ku sararea. Nah da teuing pamanggih ti mana malaikat teu ditonyok. Nu hiji subhana rabbiyal azim keun, nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun, tong gelut anu kudu dicekek manu katilu subhana rabbiyal azim abdi matan wa bihamdihi ta eta cekek mah kahartos Pak tong diajar gelut wae atuh urang teh ti ditu takbir tapi ti ditu takbir ngadun memusuhan takbir nu mana nu keur dibarelaan bener udah atuh eta ustad barareda bae kuring ge pan kieu beda pisan. Otak tadi gak aya warung di ditu cing teh palih mana pan nyasab heula tadi teh ngan dijemput ku panitia. Nanyakeun heula deukeut Indomaret cing teh Bu palih mana we pangaosan. Kalem we cenah ustad lagi bakal telat bari ka urang teh. Oh cing teh teu dianggap. Cing teh ibu mah teu lalajo HP nya, teu boga paingan. Beda. Hanya tak mamah hayang ulum ceramah teh hayang nu bari curhat mamah dedeh ulemna atuh ulah urang dan mamah dedeh mah bagianana mamah dan aa curhat dong iya dong mah cara ge abi menyeburu itu usaha omongkeun ka mamah dedeh kumaha mamah dedeh datang ka RT jieun BPJS sopak babungok etana mamah dedeh bagianana mamah hayang nu sok pinter sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kutabaringin mamah hayang nu nerangkeun tentang karuhun urang Jawa Barat karomah-karomahna Mahmud jeung segala rupa aya ahlina saha ti Sumedang Kiai Haji Abuya Muhyiddin mamah hayang anu ngobrol jeung cacing Mama Gupron ayo odok maka itu anu makoli teh ceramahna asongan cacing cenah badami mamah ngulum ceramah teh hayang nu jiga ojek online urang mamah hayang anu lentong agim mah suan tenaga lentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah Pak Camat AA bisa hadir di Majalengka ya bagaimana ibu senang berjumpa AA ibu senang AA kurang senang nah geus kalolot AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana jadi AA mau pamit kadunya ke panitia kudu ngamplop kedua AA ge melentong berdasarkan karakterna mamang ulam ceramahna hayang nu tegas heuras Habib Bahar Habib Rizik mamah hayang nu keur viral tentang sejarah Gus Muwafiq mamah hayang nu viral jeung tukang es Gus Miftah sok we Pak mangga teh teuing mamah hayang nu bari hiburan bari nyanyi oma Roma Irama mah ceramahna bari nyanyi derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya inna akramakum indallahi atqakum nu paling mulia hareupeun Allah lain harta lain pangkat lain jabatan lain kekayaan katakwaan eta laguna nu bieu mata krama ieu mah dakwah ngan ku nyanyi heuh meunang pek bae ngan ulah pahili Bapak
adan sing alus we adan memakai nada Arab bawa kana dangdutan dicekek batur menyaya adan hayala hayallah soa kacau bapak resep kana dangdut tapi tolong nada dangdut tong dilelepkeun kana adan pi omongeun urang Majalengka pinter nyawer bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran bae pek ngantong pahili jeung nada Fatihah deg Fatihah jiga nyawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina coba imam eta datang deui ka masjid mau dicekek ku sararea hoream di imaman kuno gelo kitu jadi teu cocok jeung fungsina bener nya mata hirup mah mending geus silih hargaan Persis Muhammadiyah pantara-tara rajaban pantara-tara muludan pantara-tara tahlilan pantara-tara marhabaan bae nama kejeng bae datungtung nama sarua angka 10 teh cek bapak 5 tambah 5 10 cek kuring mah 7 tambah 3 cek bapak mah 8 tambah 2 cek nu tukang mah 1 tambah 8 cek akang mah 0 tambah 10 nama kejeng kudu pasea jalan nu beda Allah pek well kerenang tugen angka 10 teh pamanga kumaha bapak mang madek 5 tambah 5 pek babari eta ngan kuring mah hayang 7 tambah 3 cek nu tukang hayang 8 tambah 2 bapak mah hayang 1 tambah 8 cek pacamat abdi mah 0 tambah 10 cek bapak keneh 20 we kurangan 10 bodoh teuing cek ibu hayang 30 kurang 20 mangga da tungtung nama 10 kene 10 leos karena alam bapak ngarabut sampe jadi comro jadi misro jadi kicimpling jadi peyem teu kudu riweuh comro jeung peyem da sampe kene sampe bawa karena alam deui rumusna kebon awi tuar awi bawa jadi pipiti jadi cotom jadi ayakan jadi nyiru teu kudu pasea awi keneh awi nama kejeng pasea wae atuh Persis tara rajaban bae Muhammadiyah tara rajaban bae datungtung nama sarolat bener aya ladang rajaban salat tungtungna mangga emutan Pak da kado rajaban mah salat sebenarnya laras Persis salat Muhammadiyah salat berarti ihwan fidin dulur dina agama ngan beda cara geus tong papaseaan wae entong atul tanduk teuing urang teh antara urang jeung urang hayang burger wae teh entong ayeuna kolot moal aya kolot lamun eueuh budak ngora moal jadi budak ngora lamun teu dibimbing ku kolot matak budak ngora pidato ngadeg-deg tong digeunggeurkeun ku kolot da bapak ge baheula pernah ngora teu bisa pidato aduh kapan tadi geuning disurakan da ngadenge urang ge dituker dahar ngobrol jeung panitia cinta saha eta nu pidato oh barudak cenah teh diajar jadi panitia heukeun bae alus ama kejeng alus ku sakitu ge dae dereg-deg cek bapak eueuh kaeuceurgan pidato teh lamun ningang ka urang mik dialungkeun ya atuh bapak nu pidato apan pacamat ge lamun Persib eleh amak jeung kades teu balik Persib teh teu cereg Persib teh mangga pacamat jeung kades nyieun kasebelasan lawan Persib aya keur lumpat eueuh keur najo ngomentar soal babari migawe soal nu hese leres aya nu hadir ya teu balik ceramah teh ya atuh mik ya urang rek cicing genah tinggal ngopi udud dahar teu kudu loba ngocobrot kieu pan amplop moal pahili nu balik urang meunang urang coba bapak ngocobrot di sekolah subuh balik jamaah nah teu ngulemah nih kahartos Pak hirup mah tong jadi jalma anu loba komentar ka batur da bapak ge ngalaman kedul heula ka masjid pan aya memuntruk-muntruk daek naha geus kolot ibu ge pan bareto tara di jilbab geuning ayeuna daraek tuh jadi jawaban teh eta nah ayeuna daek jilbab pan pangaosan jadi larajo dangdut mah henteu gitu oh alus ku jalujurna jadi batur teh urang teh batur matak Persis teh urang teh Persis NU teh Persis NU teh Muhammadiyah jadi geus teu kudu lalajo batur pigawe we nu urang kahartosnya
ngarah aman sehingga Islam teh tujuanana rahmatan lil alamin, jadi rahmat ke saantero alam. Boro-boro jadi rahmat saantero alam jeung tetangga ge teu akur-akur urang. Well, watak naon atuh ladang rajaban da moal kapigawe moal. Tadi tinu nu ngaos Quran geus kajawab, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhana maha suci Gusti Allah, naon pagaweanana kudu bersih hate. Nah bersih hate lantaran deuk narima pelajaran nu moal kahontal ku akal, nu moal kaberi ku pangarti. Pelajaran naon eta? Isra Mi'raj. Sok akal urang asup ka dinya teu ka harti. Isra Mi'raj ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ceuk Nabi sapoe sapeuting. Ibarat bapak nanya kuring, ti mana Jang? Pangalengan. Datang ka dieu deuk naon? Deuk pangajian. Sabaraha jam ti ditu ka dieu? Ceuk kuring 10 menit. Deuk percaya moal. Ibarat kitu ku akal. Kumaha ceuk bapak rada gelo jelema teh ngulum-ngulum jauh mah nya ti Pangalengan ka Majalengka 10 menit tuh nyebutna ge rada gelo. Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nyebutna sapoe sapeuting. Sedengkeun Abu Lahab mawa onta 2 bulan, maka ceuk Abu Lahab kadzabta Muhammad, gede wadul anjeun Muhammad. Kuring make onta 2 bulan ceuk anjeun sapoe sapeuting, wadul anjeun Muhammad. Loba umat Islam hari teh nu balik ka kiri balik ka kanan teu percaya ka Nabi. Nah kapangaruhan ku perkara eta lantaran agama lain urusan akal, tapi agama mah urusan hate. Kahartos salat subuh 2 rakaat, salat isya 4, pan ceuk akal mah talung tuker. Salat subuh 4, salat isya 2, ngarah babari sare. Ieu mah salat subuh bari tunuh kudu 4 geus. Salat isya bari tunuh kudu 4, ari salat subuh cangker keneh kudu 2, ngan bapak teh sadar boro-boro mah 4 2 wae kabareurangan. Jadi Allah mah geus maha adil teteh. Kahartos ya. Matak agama mah manarimana kudu ku hate, moal bisa ku akal mah. Moal kacumponan. Naon atuh tujuan Isra? Nabi Muhammad Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, urang ayeuna mieling Isra jeung Mi'raj. Ari Isra teh berjalan, Nabi Muhammad berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ari bapa jeung ibu tujuan Isra deuk naon? Deuk berjalan ti mana ka mana? Ti bumi ka dieu, ti dieu uih deuk ka bumi. Eta teh Isra. Nepi ka enteng teuing nerangkeun Isra teh. Jadi bapa datang ka dieu, ti dieu uih deui. Ti mana? Isra. Secara batin atuh Isra teh kudu abstrak, kudu nyata. Nabi Muhammad Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa urang teu nempo, tapi urang meyakini bahwa Isra Mi'raj terjadi, matak diperingati. Tah ge urang kudu Isra berjalan, ti mana berjalanna? Tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager. Ieu ladang Isra, yatim bakal katulungan, miskin bakal kabela, nu susah bakal kabantu, nu teu boga imah bakal kajieun. Isra berjalan, anu pedit bakal balager, nu kedul jadi daraek. Di dieu aya masjid engke subuh bakal pinuh. Naha ladang Isra, lamun engke subuh beuki Allah keur naon ieu? Aduh. Well. Nu teu akur jeung dulur Isra berjalan menuju kana kebaikan, tepungan isu. Hampura kitu urang baheula pernah ngahina maneh, bisi maneh nyeri hate keneh, deuk menta hampura sabab akhirat bakal hampang. Lamun di dunya jelema geus hampang, di dunya hampangna ku di hampura batur, di akhirat hampangna ku teu mawa dosa lantaran di dunya geus bubar. Matak ibu boga dosa, wayahna isuk ladang Isra tepungan. Heudeuh. Gengsi. Kasalaki atuh kasalaki. Ibu hohoak popolotot kasalaki mus-mus minta duit, mus-mus minta duit kieu jeung kieu we tah kasalaki. Dibere 50 beng nahi kana naon teu apa kesang salaki. Kumaha lamun hukuman engke terakhir maut teh hese nilep. Jadi kieu we tuluy. Panu maut mah di dieu jepret deui bere we ku lebe 10.000 nilep sorangan bari nuhun lebe moal teu ngagajeleng eta lebe. Isra ibu teu balik ka salaki, Isra balik ti dieu ayah cek salaki teh kunaon maneh jadi lebah. Oh Isra nya ladang Isra teh bakal katempo cek kuring ge lamun jelema sadar. Isra berjalan tina bodoh kana nyaho, pan ieu teh ustad wungkul di dieu teh pepek jeung papak elmuna leuwih ti kuring mah teu boga naon-naon, maka pengajian kudu leuwih ti kieu lamun dibere ustad setempat. Kan ieu mah lain.
mun ustad jauh purang jelema teh loba coba nu deket kalah ngahina ustad kukut gitu ngaraku kayaknya padahal nu sabenerna mah merek ustad teh lain kuring saha ustad nu aya di tempat ieu ta eta bener. Ibu bisa tahlil ku ustad nu deket, bisa sholawat ku ustad nu deket, ibu gering didoakeun ku nu deket, maot dikuburkeun ku nu nama kejeng nyebut ustad kukut ha. Bisi dia aya bapak ustad disebut ustad kukut si itu maot antep pak angguran lebihkeun boehna soke kemuntal ku sorangan tak pelebah dek nyieun kuburan tinggal bikin deh patsulna bangga ngadamal kuburan sorangan bongan orang disebut ustad kukut atuh. Geus aya nama geus eueuh ustad lokal, eueuh ustad nasional, eueuh ustad internasional, eueuh ustad konang, eueuh ustad kanang, eueuh kabeh ge sarua lah. Bener Pak? Ulah pada nana gerhana. Udah eta mah cenah ustadna anu dina TikTok deh sarua wae lah. Keheul atuh da. Bawa ilmu mah alus keneh bapak, batan kuring ge teu nyaho. Arek kitu isuk mun aya pengajian ustadna di dieu eudek saperti kieu. Moal aing teu neurak ladang Isra ustad setempat magrasok ngajar budak limaan eueuh nu nitipkeun eueuh nu naon ikro dipangmeulikeun ku ustad tempatna ku ustad nu ngajarna ustad eta ibu-ibu sugan aya nganuhunkeun ka ustad tapi ustad tara ngarasula ridho we eta ustad mah geuning cobaan ulem kuring punten kitu Pak Ustad moal dibayar datang mah 2 kali teh suudona ya hate euy power coba ustad setempat geus teu mikiran bab duit budak mijah budak baung budak bedegong nya Pak inungna nitipkeun osok tara tapi eta ustad leukeun we ngajarkeun eta budak nu mayar eueuh grasok ieu geuning al mukarramah eta geuning lain ieu matak ngeus hargaan mah ustad nu deket lain ustad nu jauh sok alisro atuh tangke subuh bakal pinuh ibu masjid teh bakal lebih ka keluar jamaah teh moal kaeusikeun tahun hareup bakal nyieun 3 nah geus teu kaasupkeun talamun engke tahun hareup nu hiji ngadon ancur berarti teh isro-isro teh aya 3an ge jeung tihang saha nu ngomong teh nya eta teh ngarahkeun lemur manehna sebenarnya moga jeung aya 3an ge cenah jeung tihang nah tur ibu apal malain ajakan batur cenah ka jero atuh udah sarua make ngadon ngajadog di imah kitu meureun jawabanna aya 3 ge cenah jeung tihang baca kela asa heueuh tapi euy jadi meureun nu adan eta kumat eta mamum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kugulunu si eta kitu meureun nya Ari Isra mau ngal tahun orang tanya jadi Isra kieu teh sebenarnya apa hampura karek seremonial nana gerhana datangkeun sun situ tagogeun jamaah hadirkeun kudunan we rakyat karek sakitu-kituna ladang Isra teh saha nu ngeunah lain urang di mah panaroksa aing mah asa nyeri hate saha nu ngeunah ustad cenah Pak si eta mah kitu tapi dipikir-pikir heueuh teh jawabannya Karang taruna riweuh barudak pemuda riweuh arudunan rakyat teh pan ditagihan teh tiap Sabtu pan ningang rakyat nu ridho geus teu loba mikir saha ustadna nana gerhana tah bawa ningang anu teu pati ridho eueuh aya datang hayang jadi bisa jadi itu nasib di dieu teh aya nu duitna datang awakna datang aya oge duit teu datangan awak datang tak eta pisan tapi nu ngomong tak eta pisan teh akan baik halus we duit datang awak datang ngadukung duit teu datang awak datang baik ngadukung 50% atau duit teu datang baik teu boga nu paling paur nu katilu duit teu datang awak teu datang isuk ngocobrot di tukang tah eta mah provokator benernya banyak Isra atuh berjalan tina bodoh kana nyaho masjid bakal pinuh para ustad di dieu bakal dikupingkeun ceramahna tausiahna nu yasinan ustad di dieu nu barabaan ustad di dieu anu manakiban ustad di dieu hargaan teh tah urang dieu Isra
nu pedit jadi bager isuk teh bakal balalager boga duit 10.000 teuneun 1.000 keur saha eta keur batur ceng celengankeun sapoe 1.000 kali 30 poe 30.000 2 liter geus jadi beas mah urang anterkeun ka saha itu tetangga bisi teu nyangu eta ladang Isra tina 1.000 perak lain mustamidin mengalalawan boro-boro oh maneh maron nu kitu teh maron ngalalawan ibu di dieu mah jigana ustaz teh kudu nu kuat mental boro-boro bari teh lain batur manehna ibu tina Isra teh nyengereupan Quran pan apal di akhirat teh nu maca Quran nu matak jadi oncor teh ku maca Quran HP teh kudu rada diteuneun atuh lain ieu mah beak baterai dicas beak kuota nganyuk leungit HP gujrud HP paeh meuli eta ku ararenteng kanu kitu patut nah hari kana Quran nepi ka budak ngaji teu ka budak Quran bari 30.000 bae da aya guruna pararahnya Pak hate urang dipikir-pikir nah hari kana pi akhirat teh kalau dangdut jam 10 nepi ka jam 5 dan agog jelema tuh diajak balik ku salaki hayu balik cicing rame keneh coba pengajian diberi 2 jam juga tek bujur hayang mantap gitu teh bener karena pi akhiratin ku hararesena sadar ya dipikir-pikir sok atuh urang Isra kakara Mi'raj Nabi Muhammad naik ka Sidratul Muntaha Mi'raj urang ge naik kunaon Nabi naik ka Sidratul Muntaha deuk nepungan Allah urang ge pak bakal nepungan Allah moal aya kabahagiaan nu paling hebat iwati ketika manusia tepung ejeng nu nyieuna ibarat bapak boga indung ejeng bapak 2 tahun teu panggih tuluy panggih atoh sono ta urang ge kudu sono bapak teh lain urang dieu kuring ge lain urang dunya ibu ge lain urang dunya ibu teh jeung bapak teh urang akhirat jadi ulah betah teuing di dieu geura arwih ka ditu naon kalah kaseserian kuring teh ibu orang Cimaung arah nur ka Pangalengan ayeuna ka Majalengka betah teu hayang geura balik naha kalahiran kuring di Cimaung teu betah di dieu henteu naha da kuring mah urang ditu ayeuna bapak kaden kuring betah ka diteun kuring henteu hayang geura balik ka dieu tah ayeuna bapak urang akhirat tong betah teuing di dieu geura uih atuh kitu Pak Kades kumaha cek Kades maneh we cenah urang mah betah mun kuring init ka dieu ngadon betah di dieu ngontrak di dieu boga pemajikan ka dieu mung balik ke Pangalengan geura tanya ku ibu urang Cimaung nah betah di Majalengka berarti kuring boga masalah di Cimaung nu mung ditanya ku tetangga orang Cimaung kunaon urang betah di alam dunya boga masalah hirup nu mung ditanya ku malaikat geura sok ngararaku dah heueuh keur jelema nu teu boga dosa hayang geura ka ditu nah hayang geura ka ditu di ditu mah ngeunah dahar teu kudu make baju teu kudu meuli moal pusing ku jabatan genah di ditu mah bapak geus kolot umur teh pan balik kana umur 33 aduh moal teu beger deui bapak mah di ditu teh bari bidadari na ge lain hiji pan Pak di urang mah bidadari aduh ngabokok ge bau pan di ditu mah bororah kesang na ge seungit kabita teh Pak heuju atuh dipikir-pikir kunaon urang betah di dunianya Pak nepi ka mung kudu ngaran maot kunaon loba teuing masalah urang mah di dunya nu mung ditanya engke di ditu kuring betah di dieu teh loba masalah di ditu jadi mun balik ka itu teh sieun ditanya berarti sadar urang teh loba masalahnya tah Pak Camat kade ulah ngeluh ripuh cenah jadi camat teh gampang eureun capek jadi kades teh euy riren Pak Ustad wah hoream cenah jadi ustad teh bedo we geus eureun teu kudu riweuh dunya mah mun ngeluh tinggal eureun tapi akhirat mangga deuk ngeluh ka saha sabab akhirat mah sakneng-neng lamun salah sakneng-neng salah lamun bener sakneng-neng bener lamun hade cicingna hade bener tuluy lamun nagoreng cutu cicing dina tuluy maka Nabi di mi'rajkeun geura toong ka belah kenca ya Rasul aya naon hukuman keur umat anjeun nu ngaguntingan letah sorangan nu neutekan bibir sorangan boloboran ku getihna
nepi ka nabi nyurucud cai soca tumanya ya Jibril saha eta jawaban Jibril eta teh umat anjeun Muhammad saha eta nu capetang baris miwarang nitah ka batur hade tapi ku sorangan teu dipigawe saha eta astaga well cenah saha eta well cenah urang mana eta teh si well capetang baris miwarang nita ka batur hade ku sorangan teu dipigawe geus jawaban aya di bapa ulah dibeletukeun nyeri hate ka urangna majarkeun teh saha eta ustad cenah kitu nyao sok kitu teh naik deui nu kadua Muhammad geura toong ka belah kenca aya naon deui malaikat tuh toong hukuman ke umat anjeun nu kokojayan dina lautan darah ongkek ngurel nepi ka saking ongkek heubeul leutik awakna naik ka darat gubrak deui geus eueuh pitulungna saha eta ya Jibril umat anjeun Muhammad Allah berarti umat anjeun urang nya Pak umat anjeun Muhammad nu kumaha kalakuanana anu nulungan batur tapi nyakek beheungna mangga terjemahkeun nulungan batur teu penyakek beheung nyai bisi maneh teu boga duit datang ka emak disadiakeun 5 juta ngan wayahna dina saminggu kudu jadi 5.500.000 lamun sabulan kudu jadi 7 juta lamun 2 bulan berarti tambahanna 2 berarti kudu jadi 8 bayangkeun Pak hutang 5 juta 10 tahun teu kebayar sawah beak imah beak nu kitu ngaranna rentenir koprok tapi wani nyari tadi dia dah dia dah beli nanya heula Pak di dia aya rentenir bebas teu aya mata lamun aya tong nyalahkeun urang salahkeun mere info ka urang da geus eueuh cenah rentenir naik deui nu katilu Muhammad teh nabi teh nepi ka geus aduh ramoh poy nah keeng nempo umat disiksa kitu naik deui Muhammad geura tempo deui sing kuat ditempo teh nu nyokotan batu jebro deui kana sirahna bencar sirahna kaluar otakna koceak saha eta Jibril umat anjeun Muhammad nu panggede-gedena boga kamaksiatan naon kamaksiatan nu panggedena ninggalkeun salat tah kamaksiatan nu paling badag nalika jelema geus sanggup ninggalkeun ibadah mata keladang rajaban adalah salat ya teh salat sardi oh iya satu iya we da sagedeng di ngeusan cek aing mah kalah diganti geui hayang teh parum saha eta Muhammad jelema nu boga kamaksiatan anu gede panggede-gedena kamaksiatan lamun jelema geus wani ninggalkeun salat berarti kunaon make jeung sirah dibaledogan dijebrodan ku batu geus teu dipake mikir Pak dunia aya tungtungna akhirat eueuh tungtungna bapa dihina batur aya eureuna bapa sangsara aya senangna bapa raheut aya garingna bapa ka rumah sakit aya cageurna tapi akhirat geus moal mangih jeung tungtungna matak ditungtungan we ku salat tah salat teh keur mupus dosa aya 3 jawabanana hiji salat teh Muhammad keur mupus dosa umat anjeun garaduh dosa pupus ku salat ibarat urang boga bor nyieun curat coret tuluy di aya pamupus pan minimal Pak atuh curat coret sabor atuh kapupus satengah lumayan geus nyieun salat subuh dregdeg nyieun dosa pupusna lohor nyieun dosa pupusna asar nyieun dosa pupusna maghrib nyieun dosa pupusna isya nyieun dosa bapak-bapak matara nyieun dosa geus isya saha nu osok ieu kaum ibu-ibu nu sok boga dosa geus isya bapak mah moal da tunuh tinggal sare ngan lamun ibu osok nyieun dosa geus isya palebah mana palebah Bapak Noel mah cicing carape ngararaku kayaknya eta salaki Noel mah cicing carape lain tadi depan budak nyaring keneh molor wayah kieu lieur komo duit leutik mah jeung susah jeung jangar boro-boro hayang mangkaning tanyakeun ka Pak Ustad dosa eta mah teu bisa dipupus ku salat subuh apan malaikat ngilungutuk bapak baeud lantaran teu diladenan ku pamajikan nepi ka baeud malaikat ngutuk ka awewe seperti kitu kumaha atuh ibu
babari solusina ayeuna uih ti dieu bisi kamari boga dosa bab eta tinggal kieu Pak kakuping tadi ceramah panana gerhana bab nu katilu bab maneh kamarinya dosa kuring nepi ka genok terus kumaha atuh mah ayeuna we yuk ngegantian dosa kamari tambah bapak kudu siap aduh nya nu sok dosa bab eta mah ieu geus tong jero teuing boro-boro burudak abdi ge teu ngarti da acan pancek pikiran budak kieu mah abdi pan can boga pamajikan nama jeung kudu baeud Pak lamun pamajikan embung nama jeung baeud kunaon Bapak teh maka jeung amek nama jeung amek geus lamun urang mah pamajikan ditoya cicing carape urang mah moal amek paling kieu bae da geus capek teuing pacamat mun palebah noel cicing riweuh nah bakal baeud jiga bapak gitu heula mun ceuk urang gitu nama jeung kudu baeud heuh Bu cuek we atuh pamajikan ditoel mungeun bae we da bapak mau noel teh lain bab eta bab naon atuh ieu boga duit 2 juta mau tuh hayu atuh mau tuh kitu nu kieu patut mah nah jadi sholat teh keur mupus dosa matak geus ti ayeuna mah sholat urang teh tong lalajo dosa batur da dosa urang numpuk dipupus ku dosa ku sholat urang jadi dosa sholat urang moal bisa mupus dosa batur. 2 fungsi sholat tanha anil fahsya iwal mungkar sholat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar ibu bade naros ari ngomongkeun batur mungkar ari ngomongkeun kasalahan batur mungkar ai pedit ka batur mungkar ari nyarekan salaki mungkar eureun atuh apantina salat teh tanha anil fahsya iwal munkar bisa nyegah perbuatan keji munkar ibu geus arapal eta ngomongkeun batur mungkar nyalahkeun batur mungkar nyarekan salaki mungkar pedit ka salaki ge munkar geus arapal tinggal isrona rirennya Allah insyaallah nya Pak da salat teh fungsina tanha anil fahsya iwal munkar nu katilu salat teh ternyata kawangku ku 3 huruf hiji sod 2 lam 3 ta salat sod lam ta naon eta sod sidqul qauli jelema salat mah alus ucapanana 2 layinul qalbi jelema salat mah leuleus hatena 3 tarku maasi jelema salat mah ninggalkeun kamungkaran lamun bener Bapak salat kuring salat geus teu hayang ngomongkeun kasalahan batur nah deuk ngajaga alusna bacaan salat deuk dibawa kana alusna ucapan saenggeus salat disebut we sidqul qauli alus ucapan 2 layinul qalbi leuleus hate dihina diledek dicaci dimaki dipitnah mangsa bodoh nah leuleus hate jawabanana kudu ku seuri batur ngahina urang batur ngaledek urang batur mitnah urang seuri weh nama kejeung seuri kahadean si itu ku Allah dibikeun ka urang kagoreng patutan urang ku Allah dibikeun ka si itu matak geus Bapak dihina cukup seuri kahartos layinul qalbi leuleus hate 3 tarku maasi ninggalkeun kamaksiatan kamungkaran ta ibu geus arapal bab mungkar tinggal eureuna itulah fungsina tina bab salat nu terakhir salat di alus-alus maca Quran di hade-hade pangajian bener ceramah hade ngan hiji penyakit moal ditarima ku Allah taala deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji lamun hiji ieu mah hiji dosana ge lamun goreng patut kalakuan ka indung ka bapa Allah deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji unggal tahun goreng patut ka indung bapak hampura ditolak teu ditarima engke ladang tahajud ladang salat dibuntel ku Gusti Allah ibarat sarung cenah bejana mah tah dibabetkeun kana beungeut urang kabeh bahasa malaikat lebok ku maneh pahala salat teu nepi ka Gusti Allah lantaran maneh goreng patut hirup ka kolot ka indung ejeung bapak urang ibu ngalahirkeun teh nyeri tapi aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun anak naon nalika anak hohoak sesentak kanu jadi kolot ngalahirkeun ibu nyeri tapi aya nu leuwih nyeri nalika budak teu ngagugu kanu jadi kolotna bener nah darengekeun setek neng ripuh ngalahirkeun teh nangguban suksin bitu nyangigir suksin bahe nang karak sedikan eungap eta mah teu pati ripuh ibu naha geuning ibu ongkoh ripuh boga 5 budak
tapi karipuh kolot mah lain bab ngalahirkeun anak Pak, nyeri na ngalahirkeun digantian ku lucuna budak, tapi hiji ka nyeri nu moal bisa digantian nalika anak hohoak sesentak tujang tajong tujah teje kanu jadi inung bapak tengah hargaan di dinya kolot ngomong henteu ukur cai panon teu kaciri tapi batin ceurik ka pangerana Gusti kieu-kieu teuing ieu anak ngawiwirang lamun geus aya bahasa kitu ti kolot bandungan ku bapak budakna bandungan ku ibu budakna kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan hirup teu neut paeh teu hos lamun kembang teu jadi pentil geus jadi pentil keuna ku burung teu jadi buah matak hirup ka itu nyuduk ka dieu nyuduk bongan eueuh berkah kahirupan ti inung jeung bapana matak lamun deuk minta doa teu kudu ka batur ka kolot matak kuring medek endit-enditan ge Pak cing teh doakeun abdi mengpeung bapak aya keneh ka mana cenah ayeuna Majalengka cenah ku abah didoakeun sing hasil engke teh Bandungan dus-dus we mah meunang atuh asli Pak Camat mah biheung meunang da teu menteh heula doa ka kolot atuh Pak Camat abdi mah bakal tak ieu teh nu digantung-gantung ieu teh keur saha sebenarnya da keur tempoeun aduh ampun cenah ning bapak lamun dahar di restoran meuli sate 20 kan teu dituang kabeh disesakeun geuning 5 lasiki digemol keur saha eta Pak keur anak lapar bapak mikiran keneh lapar anak leres matak abdi ge di dieu hampura panitia bieu tuang sakedik teu loba-loba teuing inget ka kolot hayang mawa aslina matak bieu teh culam calem we tuang teh bari hate mengeluh kolot urang mah boa jeung hulu pedah kolot kuring mah boa jeung tahu anu teu asap sedengkeun di dieu mah bieu dijamu daging lauk meunang ngerecek ceuk hate sugan we panitia sadareun da bapak urang ge hayangeun kitu bieu teh tak geuning aya usulan bungkus can diteun kuring teh aya pahancip Pak da bumi teh deket pos rona mun balik teh cicing we hancip teh dina pos rona urang matak bangsat-bangsat rona-rona da eta ngaronana di imah urang nah pan aya magnet di imah teh sok balik wayah kieu ka subuhnakeun pan sok gegemolan ceuk pahancip teh ti mana ti Subang ganasnya geus nyahueun deui hancip teh Pak Subang ganas Tasik Ranginang geus apaleun hancip teh mun Tasik Ranginang Garut dodol geus nyahueun aya-ayana cenah ka mana Majalengka tah hancip teh can ngomong da can babawaan engke we meureun hancip teh lamun ku kuring dibuka cing teh juk bagikeun ka itu kanu keur ngarona kakara bakal ngomong tak kira-kira Pak lamun Subang ganas lamun Tasik Ranginang mun Garut dodol mun Wajid Cililin tak ari ti dieu cau atuh ganti we aya di ditu ge lain Majalengka walin sok lain tong sok kitu teuing atuh ai cau mah mikir-mikir deui udah atuh cau kieu mah loba diteuing urang ge nu eueuh ieu eueuh duit atuh dipikeun ka hancip hoream urang nu capena hancip nu ngeunahna entong lah tong eta atuh Majalengka heuh Majalengka naon ya Pak Pak Camat naon da oleh-oleh ti Majalengka nu terkenal kopi tah mending eta we atuh ceuk Pak Camat cenah kopi tak abdi teh hayang ngabuktikeun ka hancip di mana kamari Majalengka mana oleh-olehna kopi talamun eueuh tanggung jawab Pak Camat lamun eueuh naha lamun eueuh ukur judul kopi geuning teu mawa lamun Bandung naon Pak peuyeum jadi lamun bapak ka Bandung tos nyanak peuyeum genah murah pir peuyeum sampe 5.000 sakilo yuk ka Bandung di bahanan 2 kilo pir 10.000 coba ka dieu aduh marahal kieu oleh-oleh urang dieu mah nya tuh kade dek salat dek zakat dek saum dek pinter ceramah dek hade maca Quran goreng patut ka indung bapak ditolak teu ditarima mata kuncina surga di alam dunia adalah indung bapak enak usaha ti hotat melaan saha melaan anak pamajikan sedangkan indung jeung bapak mati hotat usaha teh melaan bapak
wani lapar melaan anak supaya sebeuh, wani capek melaan anak supaya teu capek, belaan kolot maka sawah tanur jeung itu totongengan kapanasan, anak menepi ka ulah milu jang jiga bapak maneh mah kudu senang matak disakolakeun, ternyata sakola modal nanti kolot tapi geus ladang sakola geus boga duit sok poho kanu jadi kolot. Baheula bapak minta duit ka kolot, kolot teu mere kunaon ku teu boga. Ayeuna bapak geus boga duit hayang mere duit ka kolot, bapak ceurik nama jeung ceurik sakedeung deui pa Idul Fitri, sakedeung deui Ramadan bakal kaalaman nalika kolot geus eueuh ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur leres. Matak paingan atuh al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung karidoan inu bapak, maka urang ibadah anu saeutik tapi hayang menang pahala ti Allah nu gede, hiji we catetan gerapenta karidoan inung bapak. Allah geus setengah 12. Aing masa kakara ceramah diprotes lanjut kumaha urang ada urang nu ceramahna atuh. Ibu lanjut tinggal balik coba urang 3 jam setengah ka ditu ieu geus jam 11 balik ka ditu kana jam 3 coba ibu tinggal hees coba urang cing ibu teh kudu ngaragangan atuh kana perasaan urang teh nah hayang nepi ka jam sabaraha ibu teh oh hayang nepi ka jam 3 Pak cenah itu kuat sararomong hayang nepi ka jam 3 kene antep pacamat cenah maranehanan nepi ka jam 3 urang balik ku ibu lah pek nepi ka jam 3 caricing dirinya nu ceramahna saha we taekeun deui lah urang balik bapaknya sakitu ah nu kapihatur bapak ustad bapak kiai bapak ajengan ceceng rek ngosan sing sarehat bapak ustad bapak kiai sing barokah elmuna sing parak milikna dareukeut rizkina aranggang balaina jarauh cocobina warga masyarakat di tempat sing sarehat lahir batin dunya mewah akhiratna wala putra putu urang sing soleh tur solihah anu bacupit rumah tangga sing sakinah nu ragrag ekonomi sing dibangkitkeun anu keur gurger jeung salaki sing disakinahkeun nu loba hutang sing aya rezeki keur mayarna tararik da baroga eta sakitu nu kapiatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jeung sampurana paralun anu kasuhun uning galih nu dipamri hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.